Assalamualaikum, sampurasun. Kumaha damang? Mugi hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Barudak tepang deui dina pangajaran basa Sunda sareng Ibu Purnamawati. Laungan dinten ayeuna urang medar nya bahasan materi enggal nyata bahasan kampung adat di Tatar Sunda. Nah, orang traveling lah ya dinten ayeuna. Orang medar heula nya ngeunaan bahasan kampung adat. Nah, sapacan kawitan diajar, sapatos biasanya barudak urang ngadua sesarengan supados naon-naon nu hidup di tukang maksat tiasa kahontal kalayan lancar tur pangajaran dinten ayeuna kalayan lancar oge. Amin. Ngadoa dumasar kana kepercayaan masing-masing di kawitan. Amin rengse. Urang lajeng yunya karena slide nu salajengna. Nah, setaca di kawitan, ibu bade badar heula kompetensi dasar dina ieu materi. Nyata mengidentifikasi isi teks deskripsi tentang kampung adat Sunda dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Terus ayo ge tujuan pembelajaranna yang harus kalian capai pada akhir materi ini yaitu maca teks deskripsi pikeun maham eusina, menyebutkan isi deskripsi mengenai kampung adat Sunda, menyebutkan bentuk deskripsi ya, wangun deskripsi, kemudian menyebutkan istilah arsitektur Sunda, melarapkan kalimah wawaran jeung kalimah pananya, dan yang terakhir menceritakan kembali isi deskripsi yang telah kalian buat pada akhir materi pembelajaran ini. Lajengnya, nah di dia aya deskripsi geunaan kampung naga nya selesan hidup desa di aosnya ku nyalira tapi yuk urang aos sesarengan. Di dia kampung naga. Kampung naga teh ayeuna di desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Pernahna aya dina diliwatan Jalan Garut jeung Tasik. Jauhna ti Garut kira-kira 26 km. Ari ti Tasik kira-kira 30 km. Kampung Naga diadekeun ku salah seorang inohong anu ngaran Sembah Dalem Eyang Singaparna. Inyana salah seorang murid Sunan Gunung Jati ti Cirebon anu dipepancenan pikeun nyebarkeun agama Islam. Nah, jantan barudak Kampung Naga teh pernah nate di Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Aya nu kantos acan ka Kampung Naga. Pamit acan mudah-mudahan atunya ieu Covid teh sing enggal nyingwar ya supaya urang teh jalan-jalan. Nah, Kampung Naga teh geuningan diadekeun ku salah seorang inohong. Inohong teh nyata anu kasohor nya, orang yang petinggi anu kasohor gitu nya, anu namina teh Sembah Dalem Eyang Singaparna. Nah, anjeunna teh salah seorang Sunan Gunung Jati ti Cirebon. Nah, kitu. Lajengnya wangun imahna panggung, suhuna capit gunting. Bahan imahna tina awi jeung akai. Hatep imahna tina kirai nu ditutupan ku injuk. Lantena dijieun tina palupuh atawa papan. Pipindingna ku bilik make aya nyaman sasag. Aya patangan nyen imah di Kampung Naga henteu meunang dicet. Iwadi meuni jeung dipulas ku apu. Warga Kampung Naga oge tabu nyieun imah gedog. Sakabeh imah di Kampung Naga kudu nyang hareupan ka kaler, hujur, ngulon atawa ngetan. Di sisi belah kulon Kampung Naga aya bumi ageng paranti neundeun barang-barang pusaka. Ari di tengah-tengah kampung di tengah-tengah kampung aya masjid paranti ibadah salat warga. Kampung Naga atawa semah nu daratang kadinya di belah wetan di sisi walungan Ciwulan aya balong jeung aya lisung nu dipake nutup pare make halu. Wah, seueur oge geuning nya bahasanana di Kampung Naga teh. Ulang lajeng nya supados nya kolong kana waktos. Nah, warga Kampung Naga nu dumuk di daerah sejen disebutna warga Sanaga. Sakabeh warga Kampung Naga ngagem agama Islam. Kasenian nu aya teh nyata terbang, angklung jeung beluk. Warga Kampung Naga pamali nanggap seni nu aya goongna, wayang golek, pencaksilat jeung dangdut. Tah jantan aya patangan-patanganna nya barudak. Teras sanajan ngagem agama Islam, tapi masyarakat Kampung Naga masih taat kana tali paranti jeung kepercayaan karuhuna. Ngiara warisan karuhuna dina poe Selasa, Rebo jeung Sabtu. Warga Kampung Naga pamali nyaritakeun asal-usul karuhuna. Segala rupa anu datangna lain ti karuhuna dianggap tabu. Lain pamali dirempak atawa teu ngajenan karuhuna, balukarna jadi mamalaker warga Kampung Naga. Nah, dina paragraf terakhir di teh nyata aya patangan-patanganna anu kedah disinglarkeun anu kedah nya pantangan kanggo masyarakat Kampung Naga. Nah, terus dirajeng
Nah, dia tes deskripsi kampung adat. Tes deskripsi nyaeta karangan anu ngagambarkeun hiji hal. Sedangkan kampung adat nyaeta kampung anu masih keneh pengkuh nyekel adat cahara karuhuna. Janten aya nu namina tes deskripsi teh nya hidup ge tos diajarkeun nya dina basa Indonesia teh yaitu karangan yang menggambarkan suatu hal. Jadi tadi contohnya yang ngeunaan kampung adat. Jadi suatu karangan yang menggambarkan mengenai tentang kampung adat, tentang daerah di Tasikmalaya, kampung di Tasikmalaya, bahwasanya kampung adat kampung naga itu ada beberapa pantangannya. Jadi itu isinya konteksnya yaitu mengenai tentang deskripsi. Nah, terus pami kampung adat teh nyaeta kampung anu masih kene pangkuh nyekel adat cahara karuhuna. Pangkuh deui teh nyaeta masih kene pageuh, tumu, taat dina nyekel adat karuhuna sapertos kitu. Kartos ge dieu kurang lajengnya. Nah, di dieu aya sababaraha kampung adat nu aya di Jawa Barat. Nu kahijina aya Kampung Cipta Gelar di Sukabumi. Nah, Ibu moal ngajelaskan duikeun ka detailnya kumagi kan ka potong ku waktos oge. Tadi dia aya Kampung Adat Cipta Gelar di Sukabumi pernah nate. Nu kaduana Kampung Dukuh ayeuna di Garut. Nah, nu katilu ayeuna Kampung Baduy nyata ayeuna di Banten. Nu kaopat aya Kampung Cireunde di Cimahi. Nah, janten bodak di Cimahi aya kampung adat nyata namina Kampung Cireunde. Tas kalima ayeuna Kampung Kuta pernahna di Cimahi. Nu kagenep aya Kampung Pulo di Garut. Nu pamungkas tadi nu ku Ibu tos dijelaskeun tes deskripsina nyata Kampung Naga di Tasikmalaya. Nah, ieu sababaraha kampung adat nu aya di Jawa Barat. Ibu miharep nya hidup kedah terang kampung adat ieu kedah apal nya kampung adat nu aya di Jawa Barat gitu. Lajengnya nah barudak insur Ibu teh hidup teh kedah mahamnya istilah-istilah arsitektur imah adat Sunda. Nah, janten dina bahasa Sunda teh aya istilah-istilah arsitektur imah adat Sunda. Nah, namina teh nyata rupa-rupa suhunan. Nah, hidup pasti nembe terangnya gitu. Nah, nu kahiji di dieu aya naon sih namina teh? Ieu ayana Jolopong. Nah, nya Jolopong. Nah, Jolopong di dieu teh nya maksudna teh suhunan atap gitu. Nya atap tina imah. Nah, nu kaduana aya parahu kumareb. Nah, mangka hidup oge tiasa dibukanya dina buku paket. Parahu kumareb di dieu teh potongan wangunan imah nu suhunanana mirupa parahu nangkub. Tuh nya eta teh kan bayangkeun ku hidup eta jiga parahu anu nangkub, nu nangkuban yang terbalik gitu. Nah, nu katiluna aya julang ngapak. Julang ngapak itu yaitu potongan wangunan imah nya nu dihareup jeung di tukangna make sorondoy kawas jangjang julang keur ngapak. Jadi julang ngapak itu sebuah potongan bentuk rumah yang di depan dan di belakangnya memakai sorondoy. Sorondoy itu yang menengadah ya seperti jangjang julang keur ngapak gitu. Nu katiluna aya badak heuai. Hidup terang badakan sanes badak nuju heuai nya kade. Badak heuai teh nyata potongan wangunan saung anu teu make wuwung. Tah pasambungna hateup tukang jeung hareup saperti badak keur heuai. Nya memang sih nya mirip badak keur heuai, tapi nya henteu definisina henteu badak keur heuai oge nya, tapi di dieu teh potongan wangunan saung anu teu make wuwung. Tah teu make wuwung teh maksudna teu make tutup gitu nya, teu make tutup pasambungna. Tah gitu. Nah, tubuh sana disebut badak heuai, tapi kan nya badak keur heuai kan panutupna nya jadi mirip gitu nya jiga badak keur heuai. Filosofina teh itu dukas pros kumaha sih, tapi nu paling penting cenah mirip jiga badak keur heuai. Tah keur calangap gitu. Jadi panutupna gitu. Terus nu kaopat aya tagog anjing nya barudak ngade tah ulah diperjelas tagog anjingna nya.
Tawak anjing di teh nyata potongan wangunan saung anu meh samodel jeung potongan badak heulai ngan tungtung usukna patepung jeung tungtung usuk nu hareup. Jadi wanguna ngeluk kawas anjing keur ngagog atawa jogo. Jadi tagog anjing di teh kawas anjing keur ngagog cenah keur nyecingogo gitu. Tas kalima ayana capit gunting. Tah pami capit gunting di dieu mah potongan wangun imah anu tungtung suhunana teh make awi atawa cai dicagakeun kawas gunting rek nyapit. Nah, setelah kitu urang lajengnya di dieu aya ngaran-ngaran tepat jeung fungsina dina basa Sunda. Bagan, saung ranggon di laut paranti pamayang ngalalau. Tak aya balandongan, aya bale, tak aya balandongan di dieu teh nyata adegan saheulanan. Tapi ke narima semah tempat komonesan dinu karyaan balandongan. Aduh karunya nya hidup mah tacan ngalamannya imah-imah zaman baheula nya generasi Z ya, generasi milenial ayeuna mah tacan ngalaman nu namina imah-imah zaman baheula teh. Tah di baheula mah aya balandongan, bale adegan wangunan, terus aya bale Bandung tempat ngabandungan parentah raja, bale desa kantor pamong desa, bale kota, bale watengan kantor pengadilan, bedeng. Di dieu teh bedengna aya duanya, masa teh imah leutik atawa imah di petak-petak pikeun pagawe leutik. Bedeng tempat pabinihan karet kopi ente. Nah, jadi maksudnya bedeng di teh aya dua konteks, aya bedeng imah, aya bedeng tempat pabinihan karet gitu. Terus aya los teh nyata naonnya tempat paranti nyimpen bahan piimaheun, los gitu, tengah imah gitulah los teh. Gardu wawangunan leutik si jalan tempat ngajaga keamanan. Gosali adegan tempat digawe pandai, tukang nyieun parabot tina besi. Aya imah, aya istal atau gedongan eta kandang kuda. Tadi deh ngaran-ngaran tempat jeung fungsina dina Sunda. Jobong, jongko atau kios, karapia, kobong, nah jeung sajadina nya. Nah barudak nembe ibu tos ya ngajelaskeun nya nu namina kampung adat tuh aya di Tatar Sunda. Tah terasos ngajelaskeun oge nya nu namina kampung adat, terus nu namina tes deskripsi. Tah ayeuna mah mangga hideup klik link YouTube anu tos ku ibu di share di Google Classroom atau napi di WA. Terus di Bandungan eusi videona. Tang ke hideup ngadamel tes deskripsi tina video nu geus ditonton ku hideup minimal 3 paragraf. Tuliskeun jawaban hideup dina buku tulis, terus engke dipotokeun hasilna tuluy kitun ka Google Classroom. Hatur nuhun kana perhatosanana pangajaran penjelasan dinten ayeuna urang cekapkeun, urang pungkas kebacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.